Chef Adit, Bos Dulak Jaipong, di Sumedang hadir. Wilujeng Manco di channel GPS Production. OS Audio olok sangu hatur nuhun. Wae, wong Indramayu nanjak. Sangakeun kanggo pupuhu ieu lembur. Majang-majang cenah kawitan ku teh ugi. Majeng ibu manajer ayeuna. Kang kurang leuwih kidang sadayana Aya kula ari ngahaturkeun ngahaturkeun tapasono nasiang ya kapihatur patepang mah di papanggungan kanggo bapak haja ibu haja yang gagal kawitan ku ibu haja sabarang saya lebatkan sampai mahanta yang gagal lumayan lebatkan saya mahanta di kawitan ku bapak haja sari ibu haja anu bager anu sayang patepang mah sarokang aliwasaki waktu sebetapa ibu haja dan bapak haja wilujeng tepang yang gak ibu ranama pamugi bahan api sono pilih wasaki binganan tayang hingana binganan tayang hingana disuai-suai kanggo bapak hajat sareng ibu hajat bapak hajat kapayun heula sakadapan je bapak hajat ibu hajat anu sayang patepang di papanggungan patepang di papanggungan tepang sulung kapihat nuhun bapak hajat nepangan bapak hajat anu nuhun sayang diawur-awur bapak hajat bapak hajat disareng ibu hajat anu bageun ibu hajat anu sayang nembe mah bapak hajat kantun ibu hajat na aya ibu hajat cobi majang sakadapan ibu hajat diaturan hatur ibu hajat anu sayang jangakeun ibu ranana jangakeun cenah majang ibu hajat sesuai ibu hajat anu bagus wilujeng tepang wilujeng pepangi mali iya seni Sunda rombongan Dosen Putra nyangakeun hiburanana bapak besan kehormatan salajengna kanggo ibu hajat anu geulis nuhun ibu hajat nuhun ibu hajat atur nuhun pangasihna ibu hajat anu soleh anu baik salajengna manawi dihaturanan ibu besan sareng bapak besan pada kaul sana kan cobi majeng anu
songoan dina siang ieu Bapak besan Ibu besan Bapak besan anu bageun Bapak besan Pak besan Ibu besan cobi macam anu mana Bapak besan euy Ibu besan euy kapayun kapayun Pak besan anu bageun Bapak besan euy Ibu besan anu bageun cobi macam anu mana Pak Wong besan Indramayu Indramayu anu bageun nanjak Wong Indramayu Bapak besan Indramayu cobi kapayun sakedap mengko urang tepung lawung urang sasanoan heula cobi kapayun sakedap anak Bapak besan sama Ibu besan coba maju Bapak besan Ibu besan Bapak besan anu bageun anu sayang cai sareng kopi ngopo cai hangat-hangat keneh seri-seri sareng ati mengpengabdi caket keneh mengpengabdi caket keneh Bapak besan orang Wong Indramayu nanjak wakil Bapak besan wakil kapayun sakedap bae tamuan di naon-naon wa ipik anu bageun urang sasanoan heula kapayunan sakedapan wana panganten anu bagi uku wana pada panten kaul abdi malin ka Bandung hatur nuhun wa hoyong ka Sumedang wae hoyong ka Sumedang wae abdi malin di Bandung hoyong sarangan wae kanggo panganten anu kase anu wa ipik damang itu wa ipik saderek sita berawit kumaha damang wa ipik anu bageun abdi ge pangesto pisan bade nepangan Bapak Nok anu bageun anu sabar Bapak Nok teh anu bageun kapayunan sakedapan Bapak Nok Bapak Nok Bapak Nok Bapak Nok anu bageun tapi majeng Bapak Nok deui tang wartoskeun wa ipik ka Pak Nok kapayun sakedapan amo di naon-naon hoyong di tepangan heula Bapak Haji undang aya Bapak Nok deui cobi kapayun sakedap Bapak Nok saderek sisa berawit anu bageun anu sayang cobi majeng anu mana bintun urang sasanoan heula Bapak Nok sacan macem sareng ibuna kapayun sakedap wae Bapak Nok deui teh ai sareng bintur kapayunan ahli teh waris ai anu sadayana banggelisna bintur anu bageun saderek sisa berawit anu sayang teh ai anu cantik bos Taiwan kapayunan